Urang sadaya lamun urang tiasa nyicingan di nafsu disebutkan nafsu mulhimah, insyaallah bakal bagja. Namun sabab ieu nafsu mulhimah teh nyaeta ngagaduhan ciri. Nafsu mulhimah teh ngabogaan nyaeta bala. Nafsu mulhimah teh ngabogaan nyaeta beberapa bagian anu termasuk kana nafsu mulhimah. Insyaallah lamun biasa kurang jalankeun kana ieu anu kasebut namanya nyaeta sebutkeun balana urang bakal bagja dunia jeung bagja akhirat. Nah, urang kedah karuningan heula nyaeta ari nafsu lawamah, nafsu mulhimah teh nyaeta calina dina latifatur. Di mana cenah disebutkeun latifatur teh nyaeta handapeun susu katuhu. Eta calina nafsu mulhimah. Ari cahayana nafsu mulhimah teh nyaeta rupina beuleuh. Kumaha kumaha sakitu urang sadaya kuningan heula nyaeta calina nafsu mulhimah teh nyaeta dina latifatur ruh. Cahayana nyaeta rupina beuleuh. Ari balana nyaeta nafsu mulhimah di dieu geus dijelaskeun menurut ulama ahli Thariqah qadariyah wa naqsabandiyah nyaeta balana teh aya 7. Dua ayat tadi itu. Turun dan satu atos. Nah, mari kita insyaallah lamun ibu arwah abdi uli. Itu. Bilih cangkel mangga bilih bade namanya. Tenang untuk nya. Uli kalau namanya nyata seuningan heula nyata ari bala nafsu lawamah teh aya 7. Mana atuh di antawisna nyaeta balana nafsu lawamah anu 7 teh nomor kahiji nyaeta jalmi anu kalintang berehan mana kapapada makhlukna Gusti Allah. Kira-kira urang teh geus kacatet nyaeta urang jalmi anu berehan atawa teu acan. Atos kacabu dan bisa bagja kumaha urang sadaya lamun urang teu ngabogaan sifat anu neme nyaeta dibetkeun kana balan nyaeta nafsu mulhimah. Ari nafsu mulhimah teh nomor kahiji balana teh berehan. Sedangkan saur hadis Rasulullah jalma nu berehan teh nyaeta hiji bakal dipika cinta ku Gusti Allah. Nu kadua nyaeta bakal diasupkeun deukeut kana surgana Gusti. Nu katilu bakal dipika resep, dipika nyaan, dipika dedeh lain mukul ku Allah tapi ku manusia. Nu kaopat bakal ditebihkeun tina neraka. Eta jalma anu berehan. Kira-kira urang sadaya geus kalebetkeun jalmi anu berehan. Sedangkan lamun nyingapkeun sebagian hadis anu seden anu disebutkeun berehan teh hiji nyaeta dahan ti surga ngarumpai ka alam dunya tah ku jalma anu berehan mah eta dicana. Eta dahan lamun dicana ku jalmi anu berehan eta dahan bakal mawa ka eta jalma ka surga na Gusti Allah. Tah teh kira-kira ibu
lamun urang berehan teh kadang-kadang beda jeung Allah berehanananya. Kadang-kadang lamun dipentas sekali, dua kali, tiga kali bujang-bujang ku batur atau ku dulur ku putra terus urusan kadang-kadang dadang kaleungin nyaeta sifat berehanan. Kadang-kadang bere mah bere, kadang-kadang sudutkeun lamun dina agama mah nyaeta sifat istiqrot. Mere mah mere bari osok itu osok berarti orang teh kira-kira geus asuhkeun jalmaan berehan teu acan. Lamun teu acan kira-kira urang bade kumaha ayeuna. Teh sebagian orang Allah dina Al-Qur'an, Allah marobah ka hiji jalma terkecuali eta ngarubah diri pribadina. Lamun urang hari salamet aya bab jadinya akhirat nyaeta urang teh kudu aya sifat berehan. Nah karena sabujeng-bujeng kurang harta nah anu dibikeun, bujeng-bujeng kurang ilmu nah anu dibikeun. Kadang-kadang juara urang lain urang, saling lain dengan tempat anu urang. Saukur urang angkenan samentawis, ka urang mah mimipina eueuh, terus urang aya pasti bakal eueuh. Nah. Tapi nah eta jelema kadang-kadang loba bisa jelema anu sifat koret. Tapi mereka hese, sak jahe mereka. Tah gitu. Eta sifat saha? Sifat ibu, sifat bapak, segala gitunya. Tapi urang hayang selamat, tapi kadang-kadang karena perkara anu nyelametkeun urang teu dipidamel. Dek selamat kumaha? Ada orang baru mendapatkan karena surga Gusti Allah, tapi bukan tanaman lain tanaman anu di surga. Cek sebagian nyaeta urang teh salah serius nomor ID dilebatkan balad nak nyaeta nafsu mulhimah teh bere. Mudah-mudahan urang sadaya sifatna aya sifat bere. Mudah-mudahan orang sadaya aya sifat dina diri urang sifat berehan. Amin. Sabab lamun urang ngabogaan sifat korek eta teh hiji dahan tina neraka dicopot ku jalma anu korek eta dahan teh mawa ka eta jalma anu korek diasupkeun kana neraka. Mah urang sadaya kudu siapa teh urang lamun urang gawe mlebu ka surga nyaeta urang di antawisna sifat berehan. Itu mudah-mudahan orang sadaya tadi nami orang lamun ibu lamun sodako orang boga duit 100.000 100.000 receh aya 50 aya 20 10 5.000-an aya 2.000 aya 1.000 kira-kira dilibatkeun kana catering sabaraha eta teh keresahan. Eta ketulan diberi sarekan diledekin anu 1.000 ulin anu 50.000 anu 1.000 pang letih-letihna tang punya tang 50 dipake kurang dipake ibadah. Kadang-kadang ngajarikeun pokok ka Gusti Allah besar ke tang 50 dibeureun kana beas jenengan pake tuang warat pokok kana ibadah bisa bawa teuing. Sakitu nya. Tapi eta anu 1.000 insyaallah kalau urang ikhlas karena Allah. Mohon tadi ieu diterangkeun nyaeta berehan kana naon atuh nyaeta hiji berehan kana ilmu anu wajib. Boleh kana ilmu anu wajib sok dipidikeun lamun aya dina diri pribadina lamun urang apal kana naon jampe salat sok urang diamalkeun. Salam jadi amal ke didikan kalapak kapatna kasadaya putra putri urang sadaya kata Nabi urang apal kana jampe adus sok di amal ke bagi sok di papatahkeun kata Nabi urang apal kana jampe wudu bahasana urang kampung makin wudu eta jampe wudu sok urang dilaksanakeun bari di papatahkeun ka anak ka putra putri ka icu osok itu tara osok tara
Aduh ya Allah. Dengan bujang-bujang kaputra putri incu abi oge kadang-kadang mau ayat teu kagara. Teh sebagian katalan mu itu teh nyaeta lain punten-punten. Lain urang mata naon nyalametkeun tapi mata urang gila kageun lamun ilmu teu dibarengan ku gitu. Lamun ilmu urang nyaeta diamalkeun nyaeta disiksa leuwih diulang tinimbang nyaeta jalma anu nyembah kabar leuwih teu heula anu boga ilmu lamun teu diamalkeun. Berarti urang teh ilmu jeung amal teh kudu reureunan hartina babarengan. Ilmu urang kudu gaduh, urang geus gaduh kudu diamalkeun. Naon artina? Sabab lamun urang amal tanpa ilmu bakal ditolak, lamun ayeuna ilmu tanpa amal bakal disiksa. Tah kumaha bisa kitu urang teh ulah korek ku ilmu anu wajib. Buah-buah nyaeta urang teh sebab contohna putra putri urang wallahu a'lam buah apaleun kana jampe alus, buah apaleun kana jampe sholat, buah apaleun kana urang jampe urang wudu atanapi jeung sajabana teh buah apaleun urang kana ako ibul imam teh satantos. Bila mana urang apa wayahna teu teu urang teh kudu ngadidik dina dikna. Itu gawe teh urang teh kudu saja atuh urang teh kalak putra jeung putri urang sadaya atau urang dulu urang sadaya. Insyaallah kalau urang dibeukeun perehan kana ilmu wajib eta teh salah sagios nyaeta baladna nafsu boleh mana disawarkeun seluruh nabi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal wala ilmu teh lain hukum ka lalaki, lain hukum ka awewe, lain hukum ka sekolot, lain hukum ka budak morat, tapi ke jalma mukmin mukminat muslimin muslimat wayana tenan teu kudu ngalaksanakeun kana thalabul. Naon artina hukumna eta wajib. Bila mana wajib digawe pasti kadituna bakal menang ganjaran. Lamun ditinggalkeun eta anu wajib atau fardu tentu bakal disiksa diancam ku Gusti Allah. Hartina menang ganjaran pedah ditinggawena, menang siksaan pedah ditinggalkeun nana eta kewajiban. Kade diantaranya gitu. Ya. Segala ayeuna jalma muslim muslimah ngangkan gitu jalma muslim jalma muslim teh kudu ka pamuda muslimat kudu ka istri ngangkan nyaeta Islam. Tapi bila mana kurang digerok ku Gusti Allah kadang-kadang ngabalir hatena bujeng-bujeng ngalaksanakeun kadang-kadang teu ngareret-reret acan teu hayangeun kana naon kana aturan anu bakal nyelametkeun dunya jeung akhirat. Tetapi tahan. Tapi ari bahasana hayang salamat dunya akhirat. Di antawisna lain ninggalkeun lain kewajiban urang. Mana contohna thalabul ilmi kan kade urang teh. Peupeut jeung kasadayana ari ilmu teh seueur tapi namina. Tapi kadang-kadang kesadaran jalma nu boga ilmu kadang-kadang cilaka ku ilmuna. Emot karena sejarah nyata ulama disebutkan ulama jumhur tadina. Nyata kagoda usaha ku setan. Saha nyata ulama jumhur nyata disebutkan bar siso. Ingat Bu, ulama jumhur ilmuna kudu kumaha santrina lain ukur 20-100 ribuan. Tapi kadang-kadang digoda ku setan mah ya Allah cilaka taeta. Jadi tentang tosnya eta urang boga ilmu salamat dunya akhirat. Lamun urang boga ilmu balik teu diamal tadi eta aturan dasar nabi ieu
Diparentah urang teh hiji kudu aliman, kadua muta'aliman, katilu mustami'an, kaopat muhibat. Urang teh bila mana urang mampu, urang teh aliman, hartina jalma alim kudu ngadidi, lamun tiasa mah nyata ngadidi ku ilmuna anu aya dina dirina anu kapimilih ku jiwana kade ulah dikorekeun nya ilmu anu wajib teh hukumna kade eta teh. Atuh urang jadi urang anu ngajar, atuh urang teh diajar nyata tolabul ilmi. Kumaha cenah lamun urang ngadidik henteu diajar henteu, atuh urang teh mustami'an angkat ka tempat ngupikeun. Atuh kumaha cenah abdi teh ngajarkeun henteu, diajar henteu, ngupikeun henteu, atuh urang teh kudu rasa mahabbah muhiban cinta. Tah lamun urang contoh seperti itu insyaallah mual kaditu teh cilaka teuing sabab aya dina hatena muhiban cinta. Ari ngaran cinta di mana bae di kumaha bae urang kaayaan pasti bakal ingat. Pasti bakal ingat. Lamun bahasa muhiban bakal urang teh keur kumaha jeung di mana bae ayana pasti bakal ingat kana eta. Sama dasarna cinta. Kemudian masuk di lagu tentunya artinya biasa banget. Mudah-mudahan orang caranya orang cerita tak sholawat rasa cinta terhadap lain hukum nyata orang teh kudu ingat nyata nabi teh aya lungsuran nyata aya sebagian keluargana aya sahabatna, aya ahlul baitna, aya lungsuranana. Tah eta teh urang kade lamun benar-benar urang cinta terhadap Rasulullah, urang oge kudu cinta terhadap lungsuranana Rasulullah. Kade ulah dilalawan. Kade gitu. Weh, kamana nomor hiji nafsu lawan teh nyaeta bala nu hiji teh nyaeta berehan kana ilmu nama ilmu nu mana ilmu anu wajib di antalisna urang teh wajib ceun apal barudak teh kana aqaidul iman kade gitu. Nu kadua urang teh berehanana kana naon kana perkara harta anu sigeutkeun kade urang bila mana boga harta wajib aya hak jeung kewajiban anu kudu dikaluarkeun bila mana urang geus mampu. Nyata disebutkeun zakat. Disebutkeun zakat eta bahwa Allah dina Al-Quran seueur ka bina-bina marentahkeun zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Seueur gitu. Dina awal surah Al-Baqarah dawuhanana diantawisna we diantawis ngana kokohkeun urang wa hartana anu geus dipasikeun ku Gusti Allah ka urang. Kumari sakitu kade bilih mah bilih urang bila mana geus jadi harta hilap kana kewajiban paur ka diteunat silaka ku eta harta sabab orang dina hakikat mah teu boga naon teu gaduh harta teu gaduh urang teh tempat teh gaduh urang mana urang harta tempat teh urang cicik di gaduhna nyata Gusti Allah kade urang
lamun urang ras jalma urang muslim ras jalma anu iman wayahna atau bila mana geus mampu mah wayahna eta kudu dikeluarkeun zakat. Di sebagian malah urang anu dikeluarkeun zakat bila mana urang boga ajis 1 juta. 1 juta teh eta aya hak kewajiban nyaeta kudu ngaluarkeun sabaraha nyaeta 25.000. Dina 1 juta dipasihkeun nyaeta ka mustahikina nyaeta anu hak dari mana eta zakat 25.000. Dina 1 juta kira-kira kageung eta dina 1 juta disokot 25.000. Tapi nahnya menikah saya tuh tak gitu lamun urang hayang dilebatkeun nyata jalmi anu berehan mah nyata jalma bila mana geus aya nyata urang hartana geus nisab urang hartana nyata wayahna teu kudu dikaluarkeun sujud zakat. Dilebatkeun we eta teh detailna jalma anu berehan hiji berehan ku ilmuna kadua berehan ku hartana digunakeun dina jalan nyaeta Gusti Allah. Nah dina jalan Gusti Allah pan diparentahkeun ku Allah ieu nya nomor kahiji eta nu kadua nyaeta jalma anu suka kana babagian di Gusti Allah suka gitu untuk si urang contohna nalangsa tina babagian di Gusti Allah nalangsa tina mana teu lamun baladan nafsu lima mah teu kitu jalma suka we contohna bila mana di pasihan harta muloba alhamdulillah anu sagede alhamdulillah bukan nanti lain urang loba wae tapi dek seger dek sakadit tetap syukur ka Gusti Allah alhamdulillah nyata narimakeun kana qada di qadar Gusti Allah. Urang masuk itu tarabu kadang-kadang ngalitan nyata mangar we nya ibu mohon lamun urang teu jago bakal diantaris masuk itu nyatanya orang gitu mana bibana gitu sehingga nama ulama nyata berhitung karena kodoh ini betar Gusti dan kadang-kadang jadi ulama masuk mangar gitu nya bunga beda ayah dan buruk ayah kadang-kadang ulama bingung jeung susahnya sehingga anu ngomongkeun karena kakawasaan Gusti sudah yakin itu tah jalma anu eta mah nyata toleh suka we kana babagian di Gusti dan itu disebutkan balana naon nafsu mulhima kumaha bakal baca lain mumpul di dunia ke di akhirat bakal menang di Gusti Allah sebab suka narima cek sebagian keterangan lamun jalma terido karena kodok jeung qadar Gusti Allah bakal disiekeun ulah calik dina gumina Gusti mana lamun terido karena kodok di qadar Allah hartina sing keluar dititah keluar dina gumina ciptakan Gusti Allah urang bila manang terido karena kodok di qadar Gusti Allah dek lumpat ka mana da kabehanna lage eta ciptaan Gusti maka gitu mana orang teh nyata kudu iman karena kodok jeung qadar Gusti Allah aya geuninnya dina rukun iman anu kasabaraha hiji eta teh nya iman karena kodok jeung qadar Gusti Allah papas teh ade jeung goreng eta teh ti Gusti Allah suka itu ngan jalmi anu suka diri maksud nama nyata karena bagian di Gusti
Allah gitu ya singkat wae nu salajengna nyaeta nomor katilu baladna salah sawes kuno tujuh teh baladna nafsu mulhimah nyaeta sobar sobar karena naon karena kalepatanana bila mana midamel kalepatan teh ego abdi mah bener abdi lepat abdi salah abdi dosa abdi maksiat ngan buru-buru eta jalmi ngelakuan kosarna muka sobaranana eta jalmi teh nyaeta buru-buru istighfar dan Gusti Allah gitu. Cing kira-kira urang asal itu bila mana ngajaran kasaran buru-buru istighfar asal buru ayah bu insyaallah mau nanti ayah nyetan kumalakuan kasobaran manehana buru-buru istighfar ka Gusti Allah. Hakitu. Sedangkan zaman sobar teh dawuhan Allah dina Al-Qur'an geus jelas innallaha yuhibbus shabirin. Jadi salaresna saya sunah Gusti Allah mika cinta ka jalma-jalma anu sobar gitu. Tapi sobarna bari ikhtiar ini sobar kuma Allah we abdi sobar we kumaha Allah bari tua bari henteu kuma Allah we teu ngajalankeun nyaeta ikhtiar atawa syariat berarti eta mah kaya-kaya ngabujakeun ka Gusti Allah. Allah teh dianggap naon bujalna anu seperti kitu kadena ulah kuma Allah we gitu kumaha ada abdi yakin dina manah teh lamun urang ahli surga sanaos teh ibadah pasti yakin bakal asup ka surga sanaos abdi teu salat teu puasa teu zakat teu haji teu syahadat itu diantawisna lamun urang bakal diasupkeun ka surga pasti bakal diasupkeun ka surga dina hatena tapi eta teu nyongsoan atawa teu nuturkeun kana nyata junjunan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah netepan oge tara kantu ai urang nabi lain sahabat lain moal duriana lain urang ulama lain nah urang kadang-kadang wadi-wadi dinalkeun kana eta kawajib. Cek sebagian ulama mah urang teh lain nabi, urang mah lain rasul, urang mah lain ahli warisna, lain sahabat, lain khalifah sana Islam. Kudu nama urang mah kudu popohoan dina ibadah. Nabi mah dina sapoe sapoting istighfarna teh tara-kira 100 kali ari urang. Anu seueur maksiat ka Allah kira-kira sabaraha kali sapoe sapoe kira-kira we urang Nabi mah dina sadero sapoe sapoe sadinten sawengi nyata tara-kira istighfarna 100 uihan antara maksiat ka Gusti Allah hukum we ibadah ka Gusti Allah. Nah ari urang tukang dosa istighfar sapoe sapoe kudu nama leuwih di Rasulullah istighfar teh kitu nya istighfaran atuh gitu nya kudu istighfar ulah istighfar teh lain ngumpul kadang-kadang ada istighfar
bila mana batur astagfirullah hari diri pribadi orang dari istighfar. Gitu. Dia tulisna nyata nomor kasawiji katilu. Secara singkat nomor kaopat nyata balana nafsu mulhimate nyata jalmi nusok hadap asor lepek-lepek kajarkeun kasasama kepada batur. Tadi dia orang guru hadap asor. Tah ciri-ciri balana mulhimama anu sok lepek-lepek hadap asor tawadu. Itu panjenengan saur Rasul siksa jalma anu tawadu bakal diangkat derajat ku Gusti Allah. Tapi sabalikna lamun jalma anu mana takabur nyaeta rasa sombong diri pribadina bakal dihinakeun ku Gusti Allah. Tah teh jalma anu handap asor teh nyaeta anu bakal disalametkeun ku Allah, diangkat derajat ku Gusti Allah. Itu eta salah sawios nyata balat naon nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah kade urang bujur-bujur ka Allah itu menghadap asalna kapada manusia kapada mukmin muslim eta tetap hadap asal tara umat-umat tara takabur tara gede kok ujud ria hadap asore ka sesama komo ka Gusti Allah tadi itu nya anu salanjutna balana nafsu mulhimate nomor kalima nyata bila mana digawe karena kalepatan buru-buru taubat ka Gusti Allah. Kan urang mah kadang-kadang taubat nage sok dipribahasakeun nyata taubat sapel. Ari taubat sapel mah nyata bila mana urang sehat tapi urang sok deui tah kitu urang. Gitu. Tapi saya sebagian pendapat ulama leuheung keneh seperti itu. Bila mana dosa dulu istighfar ka Gusti Allah buru-buru urang taubat ka Gusti daripada urang-urang maksiat ka Allah dosa ka Allah nyata teu istighfar teu taubat eta cilaka. Gitu. Sedangkan saya sebagai kataana sakur-sakur dosa pasti aya jalanna nyata ari jalanna nyata kudu taubat eta istighfar ka Gusti Allah gitu tak secara singkat. No salajengna nyata baladna nafsu mulhimah nomor kagenep nyata sobar kana sakabeh baladi di Gusti hartina eta jalma narimakeun kana balai di Gusti Allah ngalangkungan mutadi teh bahasana qadar di qadar Gusti Allah dibikeun ka eta jalmi nyata tetep eta sobar narimakeun kana eta balai ku Gusti Allah hartina teu aral. Kadang-kadang urang masuk aral. Masuk aral urang. Berarti urang teh can naon urang can kalebetkeun jalma anu sobar. Dan jadi kadang-kadang bila mana datang balai kadang-kadang urang sok aya sifat kurang arah jengkel. Osok aya. Osok ibu aya. Berarti urang can kalimat sok. Kita dapat kenjami anu sobar. Tah jalma anu eta mah dilebetkeun kana balad nafsu mulhimah nyata nomor kagenep sobar kana sakabeh balai ti Gusti Allah. Ibu sing emot lamun balai pasti anu teri pikahoyok urang sadayana mohon lamun urang disebut dari sae eta anu pikahoyok urang sadayana mohon tapi si emot eta teh bahwa Allah dina Al-Qur'an waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Allah diuji kajar anu mukmin kunaon ku balai anu alus
kadang-kadang eta teh pamere teh Allah lain ujian padahal mah ujian eta kalau seorang teh uji eta nah kumaha eta urang biasa ibadah eta ujian urang biasa harta eta ujian biasa pangkat eta ujian biasa bogo eta ujian biasa putra eta ujian sadayana ieu uji Gusti Allah disebutkan saya teh ujian nah lulus eta kasehatan lamun lulus insyaallah bakal selamat lamun lulus bakal sila kapan eta teh ujian gitu waliyul mu'minina minhu balaan hasanah eta teh balaan hasanah an alus teh eta teh bala bisa dikieu teh lamun urang eta kalusan masih kena aya sifat kasombongan atau ria takabur ujub gumadenya atau nabi mau aya kalimat hasud dan power begitu teh bahwa dina hatena urang asa pam di sana power begitu teh berarti eta zaman terus ujian nanti Gusti Allah kade eta teh gitu nya kadang-kadang sebenarnya balaan urang mah balai nyata anu teu dipikahoyong urang tapi kadang-kadang eta teh urang teh emot dawa Allah anu name kasayan oge eta teh mangrupakeun mangrupikeun nyata ujian keur saha keur jalma anu mukmin kade Bu ente nu katujuh nyata balana nafsu mulimah teh nyaeta ngahampura ka sakabeh kasalahan batur. Nah, bila mana aya kalepatan teh buru-buru diapunten. Nyaeta lain mungkul caritaan, lain mungkul urang ngasokeun panangan, tapi dibarengan kumanah anu ridho ikhlas karena Allah. Daina pan urang teh loba nama urang teh sebagian mah urang teh ngabogaan muka dua. Ari dieu nya dihareupeun mah sunnah dawuh, ari di tukang mah nyaeta meureupah. Aya begitu? Aya teh aya. Tah urang mah ulah kitu, urang kade. Bila mana aya kalepatan teh buru-buru urang kudu ngahapun. Ieu teh jadi urang manyata sok ngadua kudu raja istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli begitu bahasa nanti Fadlul fakirli fakir nahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba daya anu ngahapunten ila anta angin Gusti tepat itu la yaghfiru dzunuba ila anta eta teh diwetkeun kana sayyul istighfar harus apa saya nanya tanya maksudnya harus kade itu berbinasa gitu baik bila mana anu katujuh mah nyata balana nafsu mulimah ngahampura kana sakabeh kasalahan batur. Tah mudah-mudahan urang dijadikeun makhluk dijadikeun manusia dan jalmi nyata tukang ngahampura kana kalepatan anu senes amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbinasa gitu baik kabeh hatur hapunten kasadayana bila aya kalepatan kaalpaan mudah-mudahan Allah manungsulkeun maghfirah khusus kasipurikum kasadayana mudah-mudahan dinasat anu ayeuna kala dilusirkeun nyaeta taufik hidayah sareng inayah ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ditutup ku akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.